Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halutia geningan anu manis anu kempot nu pangkasepna sa Jawa Barat ceuk manya dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dadaramang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian anu ka-48 karya Kang Rompis anu manis anu geubis di Ciamis mani muringis nya. Pangkasepna saya teh Mang Rompis manya. Kumaha salajengna ieu lalakon Mahya Riri Wadarsi teh nya. Aduh, ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panutacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya seuh gegerohna bari ngistrikananya, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai ngabaheuhai ditepas udud samsai. Nepikeun ka aday ngelai ngabayangkeun nu bohai oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantor di bangunannya padamel bangunan teras satpam security-nya sok mararanco gitu nu ngararondana di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lumur baraya nu aya di kota ge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negerinya sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damelan dong katineung cenah palawargi sadayana ulah hilap di like di komennya sareng di share pokona mah nu teu komen budugnya ih bararudug teu komennya da bager. Oge anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong ngaapresiasi tiasa nyawerkeun nomor dana ieu tong ageng-ageng 2000 we etang parkir wewesnya kanggo meser kuota meh tiasa ngupload sareng live-nya palawargi sadayana. Da bagur hugabi mah jauh tinung bapa. Terus yuk urang sasarengan bil barkah ngaoskeun Al-Fatihah pamugi aku berkahna ieu aosan Al-Fatihah nya ka pengarangna sing sehat jeung bari rezekina supados nerasnya kanggo berkarya ngahibur urang sadayana oge anu mararanco dina ieu dongeng sing diberkahkeun rezekina digampilkeun usahana nya sing dikobul sagala hajatna didamengkeun panyawatna anu teu damang nya pokona mah sing jadi ahli surga sing bagja sing jadi ahli syukur khususon ilaruhi nah hajojol kena ilaruhi wae bener ilaruhinya orang doakeun diri urang serangan sok sebutkeun ngaran urangnya palawargi sadayana ulah hayo ngadoakeun batur diri urang kadang sok dipopohokeun leres teu khususon ilaruhi wal jasadi sebatkeun ngaran urang sadayana. Mugia urang sadayana sing kalebet jalmi-jalmi nu kenging rahmat magfirah Allah jalmi-jalmi nu bagja jalmi-jalmi nu salamet lahir batin dunia sinareng akhirat bibarokati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bighfir lana amin. Jarang-jarang urangnya nawasulan diri urangnya lira ruh urang kiriman Al-Fatihah jasad urang kiriman Al-Fatihahnya ieu teh perjalanan urang teh ngalalakon supados teu nyangkolong tingkana waktos ayo urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Saninten Emas bagian anu ka-48 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung
sajongjonan mamahya telemek uleng mikiran caritaan Riri Wadarsi. Ningali mahya ukur ngahuleng pok bae Riri Wadarsi nyarita deui. Kunaon Kang Yaya kadon ngahuleng? Alim nikah ka abdi kitu? Beda abdi matang tungan Ririwa. Sanes kitu Nyai. Pun Kang teh nuju ngemutan ka hoyong Nyai. Ke, pun Kang bade ngaguar heula perkawis rukun nikah supados Nyai ngartos. Namung hapunten sanes kumawantun, ieu mamung masihan wewengan manawinya. Walon mahya ngajendrekeun ka Riri Wadarsi. Nikah mah gampil, aya calon pangantena, lebe anu nikahkeunana teras pada ngariung kuno sanesna. Pokna Riri Wadarsi tandes. Muhun eta ge telepat. Ke, sakedap pun Kang bade ngaguar perkawis rukun nikah numutkeun agama Islam. Anu kahiji oge nu kadua aya calon panganten istri sareng pameget. Anu katilu aya wali nikah panganten istri. Anu kaopat aya saksi. Teras anu kalima ijab sareng kabul atanapi seren sumeren sareng tumampi. Pun Kang teh ngaraos bingung Nyai. Saumpamina Nyai hoyong ditikah, nyaeta perkawis wali nikah Nyai. Sahanu janten walina. Teras deui ngeunaan naib sareng para saksina. Sahanu bade dongkapna. Upami anu ngariungna para ririwa, naib sareng saksina tangtos kabur manten banghinten. Eta nu janten kabingung pun Kang teh Nyai. Ceuk mahya mere wewengan ka Riri Wadarsi. Ngadenge caritaan mahya sajongjonan mah Riri Wadarsi ngahuleng. Lamun dilenyepan mah caritaan mahya teh kaharti ku akal, Riri Wadarsi geus teu apaleun sekeselerna nuju muneng keneh di lemburna. Dina ayana oge maranehna moal bisa ningali ka dirina. Jadi lamun teh mah hayang kawin jeung mahya kacida hese belekena nambahan kariweuh. Bari dumareuda Riri Wadarsi ngalisan. Kartos pisan ku abdi Kang, da memang saleresna. Diri abdi hamu tiasa nyubadanan kana eta syarat rukun nikah. Benten sareng ratu geulis kamemut Kang Yaya tiasa ngahiji. Margi gaduh kahirupan anu ampir sami sareng manusia. Panon Riri Wadarsi ngadila ka mahya. Sakali deui hapunten Nyai. Taya maksad bade ngajaheutkeun manah salira Nyai. Keun sok sanaos urang teu tiasa ngarabi. Katresna pun engkang ka salira Nyai kalintang luhur jumhurna. Ceuk mahya ngabeberah ka Riri Wadarsi. Hatur nuhun Kang Yaya. Abdi kantos ngaguar carios. Saumpamina diri abdi sasatama ririwa anu kapahung di alam handap. Tempatna para jurig sareng para ririwa ku melendang. Dugikeun ka cacapna ieu alam dunia. Namung abdi mah ririwa anu asalna ti bangsa manusia. Ngagaduhan pamikir anu jembar. Pangna abdi janten gagedug para jurig teh. Kumargi abdi gaduh pangawasan kacida bentenna. Sok sanaos abdi ririwa. Perkawis ngaos mah abdi ge tiasa keneh. Kapungkur kantos masantren nalika jumeneng kene. Saur paripaos nama najan di parancahan sareng ditundung ku kalima suci oge moal teurak ka abdi makang. Hapunten nya Kang, abdi tos gaduh kahoyong nu kalintang abotna. Teu sawios Nyai. Pun Kang ge tiasa ngamaklum. Ti kawit oge urang duaan teh tos sapu kapanan bade silih pikaheman. Keun ayeuna mah kumabehna ulah seueur emutan. Walon mahya ngalelemu ka Riri Wadarsi. Nuhun Kang Yaya. Hatur nuhun tos mikadeudeuh ka diri abdi. Ririwa nyikawi anu ngagegeh leuweung puncak. Pokna Riri Wadarsi bari nyikikik seuri. Hilap eta kopina Kang. Pilih ka bujang tiis manten. Ceuk Riri Wadarsi deui bari gasik ngarongkong lumur cikopi song dibikeun ka mahya. Hatur nuhun Nyai. Walon mahya gancang nampanan cikopi ti Riri Wadarsi. Mahya culang cileung kawas aya nu diteangan.
Nah gitu itu saleres nama autokritik sebenarnya ke para istri. Kadang-kadang ku zaman kiwari mah ku kasibukanana kana HP kana segala rupa. Tepikeun ka hese mangnyeunkeun kopi tepan gitunya eleh ku juri gitu. Pilaku eleh ku Riri Wadarsi ya. Gitu. Umum zaman kiwari. Milarian naon Kang Yaya? Ceuk Riri Wadarsi panuna nutup ka Mahya. Eta Nyai milarian sesepeun manawi. Walon Mahya bari hantem ngareretan kana samak. Hapunten Kang Yaya, sesepen teh seep dikenyotan ku abdi. Ceuk Riri Wadarsi bari ngagigi. Baruk kabina-bina teuing Nyai mah manawi teh tara nyesep. Pokna Mahya bari seurip. Atuh da abdi ngaraos baluweung Kang, nuju anteng sosonoan Kang Yaya dicana ku Ratu Rasmamita. Awaing ku keheul abdi teh mepes keuyang kana sesepen. Ceuk Riri Wadarsi deui panuna ngarindat ka Mahya. Teu sawios Nyai, pun Kang ge tiasa ngartos. Hapunten nya Nyai, pun Kang nedawi di bade ngagoleri teh teu kieu tunduh. Ceuk Mahya atra ngeralek heuai jurig tunduh meh teu kaampeu. Mangga Kang Yaya, sok kadinya ngagolir gigireun abdi. Leungeun Riri Wadarsi nunjuk ka gigireunana. Mahya tibang unggeuk inyana gancang ngagoleda gigireun Riri Wadarsi. Buuk Mahya diusapan ku Riri Wadarsi bari kadenge ngagalindeng ngawi. Hariring tawis ka eling, galindeng ka melangka salira panutan rasa. Kawih pangjajab jempling na wanci, mepende alam pikir nyungsi impian. Duh panutan, ku hayang nyurang alam sawangan, urang renendengan sasarengan. Panangan patarema ku raketna, tetep entrep dina soca antep. Imut ngirut mentangkeun ka asih, salira nyangke pinuku kadede. Nalika lengkah ngawitan ingkah. Duh Gusti Yang Widi, kedah kamana dirinya mulang. Asa keeng kakungkung ku kamelang. Tewasa diri udar baturai, kasupata katresna tangka rohaka. Kitu eusi kawihna Riri Wadarsi ngagalindeng banget ku halimpuna. Mahya ngagebrasare dipepende ku hariring Riri Wadarsi. Gancangna carita dina wanci carangcang tihang Mahya ngulisik hudang panona rudat reret nitenan kaayaan didinya. Di saung pawon geus ngajagrag kadaharan anu loba rupana, atra cikopi ngebul kene aya kana dua lumurna. Di juru tihang saung rokoholan ngagelar aya kana 10 bungkusna. Mahya surti kabeh oge polahna Riri Wadarsi. Mahya gancang kaluar ti saung rek ngadon bebersih heula katampian. Basa anjog deui ka saungna, kasampak si kajaker ngajajentul we diuk. Geuning Jang Mahya, iraha datang Jang.
cek si Kaja gasik tumanya. Basa peuting Kang, kuring teh teu wani ganggu ka akang, karunya keur ti berasare. Walon Mahya bari diuki gireun si Kaja. Nyeta Jang, peuting mah tununana taku pisan, panon teh meni asa rapet. Kela Jang, akang kacai heula nya. Pokna si Kaja ngojeng Kang Indit katampian. Basa si Kaja geus kadinya deui, meh bareng duanana pating raregot kana cikopina bari kupkop kana kadaharan. Pok bae Mahya ngamimitian cumarita. Dina poe ayeuna urang lemur rek ngamimitian deui di garawe Kang. Samemeh Indit ka dieu kuring teh geus nepungan tua kampung. Kuring jeung tua kampung geus boga ijiran, sakira 2 bulan deui mah ipagawean teh bakal rengse. Syukur atuh Jang, akang teh ngarasa regreg ngadengena. Kamari ge akang teh ngalanglangan kana hancagarapeun, poh nu urang atawa nu urang lembur. Tetela anu urang mah geus lenang kabeh Jang. Hantem dikurilingan ku akang teh, bisi bae kasamaran tinggal. Tapi keukeuh hanca urang mah kabeh oge geus lalening Jang. Asa teu kaharti ku akal akang mah, di pikiran kadoon beuki balueng. Cek si Kaja mere iber ka Mahya. Geus tong loba pamikir atuh Kang. Ulah geruk kasasaha cukup urang duaan anu apal. Kuring teh rek cacarita ka akang, tapi moal di dieu ayeuna mah urang balik heula ka lembur. Kabeneran di imah kuring teh keur kasumpingan tatamu. Cek Mahya ngahuit ka si Kaja sangkan ulah geruh kanu sejen. Akang mah moal kumawani cuih ka batur Jang. Hayu atuh Jang, kabeneran akang ge hayang balik heula ka lembur. Ujang teu mawa kuda ka dieu. Akang rada seungah badarat mah. Suku sok titingkuheun. Walon si Kaja bari lunga-lengo kaluar. Nyasa teuing, peuting teh inditna ti lemur bingbin, tapi tong salempang Kang, balik ka lemur teu kudu nikreuh leumpang. Pokona mah nyaho nepi we lah ka imah. Walon Mahya mere wewengan ka si Kaja. Sok lah utari nyarita teh. Piraku onaman urang duaan kudu ngapung, sok aya-aya wae ujang mah. Ayo atuh Jang bisi kaburu menterang manten di jalana. Cek si Kaja bari gancang cengkat tina diukna laju kaluar ti saung. Mahya teu nembalan, inyana sarua cengkat nuturkeun si Kaja kaluar. Kang, wayana peuremkeun panon, urang ini ayeuna keneh ka lembur. Cek Mahya satu tas aya di luareun saung. Minggeus Jang tong ngabanyolan wae ka akang teh. Walon si Kaja bari ngagakak seuri. Gugu heula atuh caritaan kuring. Piraku teuing kuring heureuy ka akang. Pokna Mahya negeskeun. Najan pinuh ku kabingung, antukna mah si Kaja meureumkeun panonna. Marengan si Kaja peureum, Mahya rikat mangku awak si Kaja, corelat jeleng-jeleng les. Jirim Mahya jeung si Kaja geus ngaleungit ti leuweung puncak. Heuleut sawatara waktu, Mahya anu mangku awak si Kaja geus aya di tungtung lembur bingbin. Sok geura beuntakeun panonna Kang. Ceuk Mahya bari ngecageun awak si Kaja. Si Kaja gancang ngabeuntakeun panonna, breh atra kaayaan di dinya, manehna geus aya di tungtung lembur bingbin. Si Kaja tangka ngagurubug bari gigisi kana panonna bisi bae salah tetenjoan, tapi najan panonna hantem dibelel-belel, kaayaan di dinya teh teu robah keukeuh bae keur aya di tungtung lemur bingbin. Jang Mahya, nah geus aya di tungtung lemur bingbin geuningan. Ceuk si Kaja hari weus-weus. Hanjakal Mahya geus miheulaan ini ti dinya, puguh bae si Kaja ngajenghok. Inyana gancang lumpat ngudag ka Mahya. Teulila di antarana Mahya jeung si Kaja geus anjog kaburuan imah. Didinya kasampak enden ruminten sareng enden ratika nuju napian beas. Basa apal Mahya geus kadinya deui, enden ruminten gasik nyampeurkeun ka Mahya. Aya Kang Kaja geuningan.
Cek Den ruminten bari munjungan ka jinisna. Hehehe, mohon Den, haturan. Hapunten pun Kang teh bade teras ka bumi. Walon si Kaja bari rengku, memeh unggah ka imah si Kaja sasalaman heula ka Den Ratika. Kumaha Kang? Lancar gitu? Buah dikekeseknya. Cek Den ruminten ngagikik seuri, panuna ngadila ka Mahya. Hehehe, sok kamana bahaya di nyarios teh nya. Walon Mahya atra beungeutna bareube. Teu sawius atuh Kang. Muah. Kang Ian. Sana tuh. Wah, su. Muah. Teu sawius atuh Kang. Mangpang mengpeung apanan. Teu sawius abdi medari dosis saririwa oge. Cek Den ruminten deui panuna ngiceupan ka Mahya. Mahya teu nembalan ukur nyerengeh seuri. Mahya amitan ka Den ruminten inyana gancang unggah ka imahna. Basa anjog ka patengahan didinya kasampak Aki Muhdi anu disarengan ku garwana Den Yurna. Pon kitu deui putrana Raden Suntara aya di dinya. Panjang umur ilaing teh Jang Mahya. Bieu teh cikene diupat ku Aki jeung budak. Ceuk Aki Muhdi kacida mungahna ningali Mahya geus balik deui teh. Muhun Ki, abdi ka dieu disarengan ku Kang Kaja. Walon Mahya bari gancang diu. Bisi arek ngopi heula ka dinya. Bisi can kaburu sasarap di ditu. Ceuk Aki Muhdi diukna pindah ngadeuketan ka Mahya. Kaleresan Ki, abdi sareng Kang Kaja teh tos sasarap heula di ditu. Temal Mahya bari manggut. Syukur ari kitu mah. Hampura Aki teh rek gasik nepikeun hiji perkara ka ilahing. Ieu perkara teh kalintang pentingna. Bisa kasebut kacida gentingna. Kieu itu Jang Mahya. Basa puting tadi aya kereteg ti kaanggangan. Eta kereteg teh teu boleh ngungkung kana diri Aki. Ari eta kereteg datang nanti adi saguru Aki nya eta si Nyai Sungsang. Kapan apal sorangan jenisna aya nu ngiwat sarta can kapaluru laratanana. Naha Aki bisa apal lamun eta teh kereteg ti adi saguru. Sabab pun guru kungsi nibankeun hiji pangawasa nu ngaranna Ajian Sabda Sukma. Ieu pangawasa teh disebutna ilmu harewos atawa ilmu kereteg. Tapi Ajian Sabda Sukma dihususkeun pikeun para muridna Ki Badraseta. Jadi nalika salah saurang murid sapaguron boga karerepet atawa keur aya dina kayaan genting eta ajian teh bisa digunakeun. Tah, tadi puting kitu pisan nu kaalaman ku Aki teh. Aya kereteg ti adi sapaguron Aki si Nyai Sungsang. Tah, kitu caritaanana mah Jang Mahya. Kitu pok-pokanana Aki Muhdi ngajentrekeun sagala rupana ka Mahya. Kahartos ku abdi Ki. Satrasna kumaha Ki? Walon Mahya kacida panasaranana. Tah, ku Aki urang guar heula ngarah ka harti. Ari Ajian Sabda Sukma teh kacida ahengna lantaran bisa nyungsi tempat cicingna batur sapaguron urang. Kereteg anu katarima ku Aki ti si Nyai Sungsang teh datangna ti behwetaneun Gunung Sanagari. Bisa kasebut eta lembur teh ngawates pisan jeung dangdang Gunung Sanagari. Lamun teu salah mah eta wewengkon teh asupna ka Kademangan Cijoho wawahan Kabupatian Kertaraja. Ti dieu ka Cijoho teh kacida jauhna. Mun seug teh mah disorang ku Badarat. Bakal meakeun waktu sakira sapoe sapeuting. Tapi saumpamana kana kareta kuda waktuna sakira sapoe moket. Jadi Aki teh rek minang saraya ka ilaing tulungan adi saguru Aki. Susuganan bae bisa kene kapaluru. Ceuk Aki Muhdi ngajentrekeun deui ka Mahya.
Mahya sargep nakranan ngabandungan caritaan Aki Muhdi kahartos pisan ku abdi ki janten kedah irah abdi ngabujengan kaditu ceuk Mahya giak nakranan ari kahayang Aki mah sagancangna bisi si Nyai Sungsang kaburu dibawa deui ka tempat sejena salung lamun ngan saukur dibawa kumaha lamun terus ditandasa Aki bakal ngarasa dosa tu bisa nulungan ka adi sapaguron walon Aki Muhdi atra paromana alum mangga ki ayeuna keneh abdi bade ngabujengan kaditu ke bilih lepat nami wewengkona Cijoho wawahan Kabupatian Kertaraja leres kitu ki walon Mahya ngindekeun deui ngaran lemburna nya bener pisan Jang Mahya patokan mah sisi dangdang Gunung Sanagari ngarah babari nyungsina temal Aki Muhdi bari ungeuk mangga ki hapunten kasadayananya abdi sejaha amitan bae ceuk Mahya bari gancang cengkat sakali deui hampura Aki teh geus ngaririweuh bral gramiang didoakeun sing salamet sarta aya dina panang tayungan pangeran pokna Aki Muhdi kagagas ningali muridna anu sakitu tumutna nya Jang Mahya cing hasil anu dimaksud sarta bisa balik deui kalayan salamet saur Raden Suntara meiran cariosan ramana atur nuhun Aki oge agan Suntara ke sakedap abdi bade wawartos heula kapun biang walon Mahya bari ngojengkang ka pawon rengse bebeja ka indungna sarta nunda talatah ka sikaja Mahya gancang nguliwet ka pipir imah Mahya culang cileung ngeungetan kayaan didinya bisi bae aya urang lemur anu keur ngulampreng kadinya corelat jeung les jirim Mahya geus ngaleungit tidinya heuleut sawatara waktu Mahya geus aya di sisi reuma nginang ka wates pakebonan jeung leuweung Gunung Sanagari panon Mahya rurat reret nengetan kayaan didinya lantaran teu kaciri aya jumplukna lemur keke na aing teh salah ngajugjug kitu lebah dieu mah teu kaciri aya lemur geuningan kitu gerendeungna Mahya bari teu oleh culang cileung nyidikeun ka sakurilingna Mahya leumpang lalaunan mapai jalan leutik anu brasna ka pakebonan Mahya boga maksud rek tatanya susuganan bae kaparengkeun aya jalma di lebah dinya basa anjog ka sisi kebon leumpang na ngarandeg heula panon Mahya nyidikeun ka salah sahiji imah anu nenggang eta imah pernahna dibeh peuntaseun pakebonan pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya cagurang tunda ilalakon Mahya Ririwadarsi teh nya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode salajengna sakali deui ulah di skip iklananya da bageur meh aya peningkatan gitunya Atur nuhun sakali di anu tos manco dina pedaran dongeng saninten emas Dewi Skartaji dina channel YouTube na dongeng Sunda Mangyan ulah hilapnya channel YouTube Simkuring aya 3 Kidemang Gunung Halu sareng kisah tanah Sunda sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun
bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.